Tapi pami di kebun mah abi rumasa. Harita abdi digusur ku Hancip Udi. Naon, Gut? Si lain jadi pahlawan. Kudu kabur. Yang harapan si eta mah. Lamun teu kabur bahaya urusanana. Oh dading. Aya ge oding di kampung ieu mah. Manya nenek ngalewat teh kudu mayar. Dewek bisa kawin deui. Wah mak nyawat. Ih. Tinyangkanya sarana teh Hansip. Jadi mana nu bener mana nu salah ieu teh. Cek si oding mesum. Cek jenisna mah teu rumasa. Aku mah teh. Aya naon. Ya, bener maneh teh. Mumpung maya can laporan ke RT jeung ke RW. Bedana maneh mesum jeung si Hancip Arawadol. Marni, tumben nyalira. Aisari ka mana? Sidikan bade nyamper Sari. Aywati bade latihan moal. Bade atuh, kan dia bade ka sanggar. Mar, apal teh kamari aya gosip anu heboh di kampung ieu? Gosip naon kitu? Ih, panyate apal. Eta kamari Hancip Udi keur mesum jeung si Dewi di kebon. Wah, mak nyawat. Ih. Tinyangkanya sarana teh Hansip. Wat, pami ieu saha? Oh muhun Mar, tepangkeun ieu namina Imas. Rerencangan abdi waktu di sakola kan kamari mah teu aya di dieu. Emang di mana kitu? Kan di Candak Membara ku mantan Caroge. Tah, ayeuna aya di dieu deui. Mantan. Oh, Imas teh janda gitu maksudna. Muhun abdi janda, mending keneh nyalira wae daripada rumah tangga di nyeri mah. Nyacing sabar we atunya. Oh, Imas teh bade ngiringan latihan tari oge nya? Muhun Mar, saurna bade ngiring latihan supaya tegala wae atuh janten kabang berangkeun. Nya sae atuh pamik kitu mah nyasok ti parayun, abi mah bade nyaper heula Sari ka bumina. Oh, muhuna atuh engke tepang di sanggarnya. Waduh. Saha eta nya? Asa karek ningali. Jeung sugan punten kitu ka dewek. Kieu cara mah kudu diudag ieu mah ya. Eureun. Ih, naon maksud atuh Aa nih tah eureun? Apal ka dewek teu? Henteu Aa, neneng mah teu apal Aa saha. Oh, pantesan atuh eta apa mah nya? Maneh teu bisa ngalewat tanpa mere upeti ka urang. Waduh, gawat nih boy. Hei, Kaki, mana tong kasar tuh ka awewe teh? Naon, Gut? Si lain jadi pahlawan. Cicing lah, ieu mah urusan urang, dirinya urang ikut campur. Urang lain ikut campur. Di dia urang dek aya di tengah-tengah. Ku kituna, urang yang apa naon ieu permasalahanna? Iya atuh Aa, manya neneng ngalewat teh kudu mayar. Wah, make jeung kudu mayar sagala. Siga kerjaman penjajahan wae teh. Si lain dek ngarangan usaha urang. Si lain mah digas kalon leuwih ngagas. Kar, tuh cik papa maneh balik tuh. Ayo. Woi, sira wadul. Sawah, Hade. Kamana ya tas si babengok teh? Dekat delek suka irung-irung na acan. Babarak nipu ka dewek. Lamun kitu mah kudu kapanggih tas si babengok teh poe ayeuna. Mun teu lapor atuh duit dewek. Iya mah ya. Dasar si babengok. Emak, mereka mana? Neng biasa we mama. Rek saung rek beberes mah teh. Oh, nya
Nya atuh mak, kade di jalana. Oh nya, Neng Sari oge ulah sok sosoranganan. Mangkane lemur itu geus teu aman. Kamari oge ta, si Hansip si Barokokok aya beja mesum di kebon. Mohon, kumaha eta kelanjutanna? Ya ke sementara mah teh karek yang beja teh Neng. Yang si Barokokok teh mesum ojong si Dewi. Matak lamun teu diuruskeun ieu masalah bisa bahaya. Matak kuat kudu dilaporkeun. Oh, nya atuh mah bahaya pame diantuk mah. Engkena bilih di deuyeuh. Tak eta, cek mah oge. Nya atuh sok seneng. Hati-hati di jalan kompor jeung sosoranganan mah. Pokona mah nengnya didoakeun ku emak, kompor jeung rek nyiapkeun keur latihan. Didoakeun ku emak. Sing waluya, sing leuwih sukses. Komaena sahadeun urang kamu mulai budaya Sunda urang teh, elin ku urang-urang. Ya gelisnya. Amin, ma, amin. Nuhun ya, ma, pituana. Ayo. Aduh. Umur dewek katipu ku budak kedeplok. Tah. Ya, wewe gelis ya. Cing bertanyakan. Cing, Neng. Manawi apa jeung jelema anu dedegana teh jangkung, gendut, hideung santen. Tah, lamun make kopi sok didek-dekeun Neng. Cing sugan apal. Saha namina Kang? Tong nyebat akang atuh. Pangkeun atuh. Juragan Jumanta. Juragan tanah. Di kota. Kieu ieu teh Neng. Rek neangan ngaranna ke si Odading. Bener tah si Odading. Hah? Odading? Aya ge oding di kampung ieu mah. Hah? Oding. Oding. Bener tah si Oding. Si Oding. Tah juragan teh kudu papanggih jeung si Oding teh Neng. Justru abi ge keur neneangan ieu teh geus kukurilingan teu kapanggih wae. Har. Geuningan sami nya. Kieu we atuh Neng. Kumaha lamun urang sareng milarian ngaranna si Oding. Yuk, kumaha? Ih, sok we masing-masing. Masing-masing kumaha nih? Diajak bareng kalah indit. Tapi gadelis oge awewe urang kampung ieu. Atuh kieu mah dewek bisa kawin deui. Asli bisa kawin deui. Ayo buru. Aduh, tidak. Nuhun ya Aa, pamit aya Aa, duka neneng tadi teh kumaha. Kudu kabur. Yang harapan si eta mah lamun teu kabur bahaya urusanana. Emang naon sih eta teh masalahna? Duka atuh Aa, tadi teh neneng teh ngalangkung jol di pentaan duit geura. Emang kitu sih si eta mah tiap kajelema sok majagan wae. Oh gitu Aa, ih jelema teh loba teh ngadaharan duit haram. Justru eta nanaon teh. Nuju naraon ieu teh Kang meni duduaan kitu. Neng Anis, ieu kalarasan nuju ngobrol, yen si teteh ieu teh bete dipajeg. Oh gitu Kang, mangga tuh lajeng mangga. Kira tuh Neng Anis. Aduh, karge panggih. Neng Anis. Buat cemburuan Aa, ningali Aa sareng neneng duduaan. Lah, mah mungkin atuh. Baiklah antep lah. Ogo cabut nya aya urusan. Soalna jeung bahaya deui lamun urang duaan di dieu aya nu ningalieun. Kayak disangka mesum geura. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang. Sugan wawuh jeung si Oding. Anu gendut-gendut hideung santen. Kardi urang mah lain ujang. Ting teu wawuh, teu apakan ngaranna Oding. Emang ya naon gitu? Oh.
Hampura tuh, Jang. Nepangeun atuh. Juragan Jumanta. Juragan tanah nu geus kakoncara, Jang. Oh, juragan. Berarti lamun juragan mah loba duit atunya. Ngaran duit mah, Jang. Moal batu keur juragan Jumanta mah. Kieu, Jang. Hede setik. Kieu. Juragan teh butuh tanah di lemur ieu. Lain saeutik, Jang. Hektaran. Tah kamari teh Jang kieu ye. Dewek teh geus mercayakeun ka nu ngaranna si Oding. Tah nepi ka ayeuna teh Jang teu muntuk irung-irungna acan. Dewek masuk sieun katipu tah. Oh, juragan butuh tanah hektaran. Pasrahkeun ka Kardi. Gampang masalah eta mah. Nu penting puguh hitunganana. Kardi siap ngabantu. Bener ieu teh, rek bantu dewek. Masalah persen mah gampang. Jeung juragan Jumanta mah. Cik. Kira-kira sabaraha persen komisi Jang Kardi? 10%. Si laing dibere ku dewek tidak pembelian tanah di dieu. Kumaha? Siap juragan. Ayeuna keneh juragan tungguan di dieu. Kardi engke laporan ka dieu. Tah, kitu garang budak ora mah. Tagoan. Eueuh hiji datang 1000. Jika nasi Kardi yang bisa diandalkan mah ya. Hah. Kardi. Assalamualaikum, Sari. Assalamualaikum. Aya teunya. Samara. Marni, Pak Suami. Manawi teh di bumi. Nembe pisan jol. Ari Sari tos di mana? Pasti luhur, Mar. Ayo tuh bari calik. Aya naon, Mar? Bade latihan moal. Tadi gemar nih papanak sareng wati tos ngarantosan di sanggar. Oh, gitu. Nyahayu atuh. Neng Sari pada kemararana yuk. Nya, terang teu si Hansip Udi masuk jeung si Dewi. Mohon, terangkan. Saya atuh pamit kitu mah. Neng Sari, kumaha lamun ayeuna urang sasarengan ka Pak RT jeung ka Pak RW. Urang laporkeun tah si Hansip Udi teh. Soalna lamun teu dilaporkeun ieu bisa bahaya yeuh. Nyahayu atuh Kang. Hayu mah, urang laporkeun heula sasarengan ka RT ka RW. Keweh, latihan mah ditunda heula. Nyahayu atuh. Nyahayu, nungguan naon deui atuh? Hayu atuh Kang. Hayah. Kunaonnya teh pelakan teu baretian. Aduh, mudah-mudahan ieu tanah teh ulah tuh kajual. Mangkane ieu tanah teh keur rencana keur si Seneng budak mayang. Astagfirullahaladzim. Kurang obat gitu naon teh. Nyasa jadi ieu cau nih. Teh ngadon jadi buruk kieu kumaha teh. Gening di dieu. Mahayu atuh urang tuang heula ieu Neng masak resep emak. Ay goningan. Ada Seneng. Alah. Kebenaran Seneng mata geus kukurubukan geus teu kuat. Suatu geura buka kayaknya urang tuang bareng. Sok.
Ya tuh mah heula karunya bili capek terus beberes kebon. Nuhun gelis. Mata biasa masuk nuna cai di tukang teh tapi eueuh. Ting kudu ngarona meureunana. Atau di kota yang inu mata. Tuh mak, itu tuh si Dewi anu kamari mesum jeung si Udi Hansip teh. Oh. Eta si Dewi eta. Dewi. Ka dieu. Aya naon, Mak? Aya naon. Ya, bener maneh teh. Mumpung maya can laporan ka RT jeung ka RW. Bejana maneh masuk jeung si Hansip Arawadol. Bener teh? Astagfirullahaladzim. Sahur sahari, Emak. Terang ti si Mang Oding, leres kitu Dewi teh mesum jeung Hansip Udi. Duhnya, nah menit tega ari si Oding. Naon maksud make jeung nyieun info nu salah? Lain kitu Dewi. Mama pan apal ka hiji Dewi teh lain muhrim. Nah, Dewi daek ngalakukeun kitu. Ojong si Hansip Arawadol. Sok pikiranku Dewi tah. Sumpah, Mak, abi mah teu ngalakukeun naon-naon. Abi mah daek diriungkeun ayeuna keneh. Malahan mah ayeuna nuju neangan si Oding. Jadi mana nu bener mana nu salah ieu teh ceuk si Oding mesum. Ceuk jenisna mah teu rumasa. Aku mah teh. Jujur abi mah mesum mah henteu, tapi pami di kebon mah abi rumasa. Harita abdi digusur ku Hansip Udi nganyatakeun bogoh ka abi. Abi langsung indit, Mak. Tah kitu carita nu sabenerna mah, Mak. Oh kitu caritana teh. Seneng. Berarti berita ti si Soding teh modus si cucung batu teh tah. Nyaduka atuh mah ari Neng mah nyaritakeun naon nu dicaritakeun we. Tah mata kitu tah. Montong waka percaya atuh. Lamun can aya buktina bisi cilaka tah. Untung macan laporan ke si RT jeung ke si RW. Ari tahun teh sok ngagosip teh para ruku. Paingan we kampung teh teu aman kieu. Hansip nage loba hulang-hulang. Eueuh hujan, eueuh angin. Datang-datang. Yo ngahina weh. Hei, lain ngahina, tapi ieu mah sesuai fakta. Manusiawi atuh ceuk. Pangaranan hirup mah aya beban jeung tanggungan. Matak diayakeun mikir. Nya heueuh atuh, tapi mikiran naon atuh Aa Hansip teh? Ulah tarik teuing, nu enggeus-enggeus ge ti cangklak. Mikiran kahirupan ieu teh ceuk. Nu utamana mah mikiran cinta ieu teh. Oh, si Aa Hansip teh galau meureun nya. Sari Marni bade kamarana asa rame-rame kieu. Ieu bade ka Pak RT sareng Pak RW perkawis masalah mesum teh ya. Kawas sareng Kang Obut laporan anak. Nya Neng Imas. Bade sarang, pami bade sarang hayu urang sasarangan sadayana. Tah kitu langkung sae hayuat mending ngiring heula. Nya ih keun we masalah latihan mah ke urang sasarangan. Nya hayu atuh. Hayu. Itu Hansip tuh. Langsung sampaikeun atuh Kang. Langsung tewak we Kang. Waduh, si gehel geus menang sasaran deui. Pokona mah tungguanna di dieu. Soalna lamun awak Hansip ulah tangan kosong. Lamun tangan kosong engke bakal ngajol jiga belut. Tunggu sadap ya. Tunggu cicing. Dedeh teuing sing sabarnya. Tuh teh Udi teh ditolak cinta. Beupeuri kahirupan ceuk. Tah, beudang sia. Asup pegang. Nah, beunang ieu. Si mesum teh. Langsung babas ya. Ayo, hayo. Naon aya naon ieu teh aya naon? Nah, aya teh Neneng di dieu. Kela aya naon Sari ieu teh? Geus tah lila ngobrol. Gede ngobrol lah. Hayo bawa ya mah, hayo bawa. Hayo bro. Orang bawa orang laporkan ke RT RW. Hap.
Aya naon kota sarariweuh ke teh? Naon ieu teh Kang paling? Maling. Nah, si Dewi sekalian. Urang hijikeun urang rangket bawa ka RT jeung ka RW. Tong ka RW. Coba eta buka saha eta jero teh? Ieu teh nu masum bener teh? Bener. Masum, itu kacip masum. Si Kang Udi teh jeung si Dewi teh dipitnah ku si Kang Oding. Wah, mau mungkin fitnah gersok tinggal sok cara ngomong. Hok ngomong mana sok ngomong. Hap. Sok sa Dewi jelaskeun kumaha eta teh. Nya Kang Ogut abdi dipitnah ku si Oding. Abi mah teu mesum jeung si Hansip. Tah dengekeun kadenge kumaneh. Yeuh aing kolot rek ngomong. Berarti ieu anu ngaoknumkeun teh si Soroding tah si jame si kurang ajar teh. Ngahina karuda teh ieu ka si Dewi delok. Kalah mah. Hok sia ngomong tok. Bener mana mesum jeung si ieu? Henteu gut henteu. Urang mah ngasau kurang nyatakeun cinta ka si Dewi. Ditarima teu? Oh ditolak. Oh, berarti si teh mesum atuh. Bener teh mesum? Henteu Kang Ogut. Matak ceuk aing ge tah dengekeun podak orang teh karariweuh teh pogo sia legug. Ngariweuhkeun. Untung aing teh laporan ka RW sia. Terus anu mesumna saha tuh, Mak? Teu apa anu nanyakeun Kang Olot segala rupa. Bala legug sia. Oh. Jadi Nah. Belagug sia. Sia mah kakeknya legug. Maneh sudah gara-gara